Assalamualaikum. Salam. Saha? Hah? Ieu kamari teh ieu nu bade nikahkeun ieu ya. Halo? mana? Ieu. Oh, ieu kasep nih euy. Da ieu arupuk. Murahnya Spanyol. Yos. Terus terang namina saha ieu? Saha? Ucok. Sedang lah. Ngaran ucok Halus ucok. Jeung ieu salira. Lain nama pistrian teh saha aja? Cetete, Saha? cetete. Lain langar kitu da indungna nya ngaranan budak. Cing atuh. Bae orang kudu segitu. Parah teh nya. Ya rai kawinna budak. Semingguan deui. Cing atuh sok deui samingguan deui mah menikah gulung gusuh teh. Apana namanya geuna hari geus katalar mah kitu teh ayeuna keneh oge. Geus tong hariwang. Ayo bisa langsung. Sok ajarkeun kumaha carana lah. Namina Ucok, pistrieunana teh Neng Tete. Binti naon itu majikan? Sok-sok nyarita tuh. Komar. Jangan hilap deui. Komar. Komar. Pernah cek abdi. Oh, Komar. Bapak Komar. kieu ieu. Mimitian teh. Sok salaman aja urang. Kieu sok. Terima abdi nikah kan kieunya ieu dengikeun lah. Terima abdi nikah ka Nyi Tete binti Komar sekalian mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan. Banyak lebay teh salah gitu. Ting balik. Beres eta teh, aduh. Eto dapur. Nah, itu mah heureuy ieu teh. Kompan. Dianggap serius ya. Kontan pala bae. Ada apa itu? Iya deui. So, Sok buru lah. Cing bener. kode tapi teh Tete Neng Tete, Bapak Komar. terima abdi nikah ka Neng Tete. Binti korong. Astagfirullah. Serius? Aing mun teu balik sakali deui kalau bae lain. Sama bisa ini. Oke, Itu ya, dek, wah. cing. Lebay teh Saya kebalik. sarap tahu. Buru lah. Tetenya. Bojong ke Bentar ya. bojong ke nyot. Buru lah. Sok terima abdi nikah deui. Kan abdi teh saksi di dieu teh api-api we. Maletak ke hayo kos kareta. Kereta ge tengah teu meletak mah maju. Ieu mah maju ka hareup. Sok. So, iya. Terima abdi nikah ka Nyi Tete, ka Nyi Tete. Terima abdi nikah ka Nyi Tete binti Komar, kalayan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sok, maneheun. Terima abdi nikah ka Neng Tete binti Komar. Tong kegituan dengan ngewan. Hayo kegituan. Kumaha tepat? Kurang tepat sok. Terima abdi nikah ka Neng Tete. Ulah ka anjing Tete. Kak Neng jang he. Gela Kak Neng jang he kan. So, Ka anjing. Ai. Kurang tebak mah bener. Tah, Terima abdi nikah ka Neng Tete binti Komar seperangkat alat sholat di Baraitun. main di babay ya. Di balai lain. Balai kota. Terkejut. Mana sih jadian wae lah bae ku masuk. Buru-buru Kali dinya. So, mau dibayar we moal. kudu jadi yo. Lebih kejual. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terima abdi nikah ka Neng Tete binti Komar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ah, Ketinggalan. halusnya. Halus. Geus jadi fix. Ayo tuh tinggal kawin. Saminggu deui lelaki Oh. jang. Ke orang mana ya samina budak? Bonyot.
Jauh-jauh teh orang bonyok. Jauh orang Ah, Cici. lu kan tetara harus kasih hujan. Jodoh jangan kuatnya. Si muhun teh payen teh nya nembe Lu ngetok gitu eta. Ngewa lah dong gitu ngewa. Ruji teh nya. payen teh nuju bebedilan ke gunung menakan. Nah, apa beriran aja ketepet. Sikat kayak sirah. Jadi ngagalencang. Sorry weh hayo. Kali itu tinggal. Nges buru. Misalnya Lain caritakeun tadi eta nu ka gunung naon. mimitin apa kita mana teh kumaha jadi teh. Bebadilan. Bebedilan ke gunung teh. Bebedilan Payen naon? teh. Muru bagong. Bro bagong sih kayak gitu. Oh, terus kumaha? Si Neng teh nuju nyalira we gitu. Di Di mana? Gulayunan di ditu teh di Bonyot teh. Kadek kunti sana di kawinan gulayanan. Ai salaresna mah nya kunti. Wah, Tong mah gitu sok-sok. Geus amena geuris. ya duka terang teh Jadi cenah. awena. Aduh mah aya. Jadi mah Malah duananya. wah. Saya syukur aya geuris mah. si muhun. Pan eta orang depan teh geuris baheno bohai. Bener. Lagi soleh berenang. Tanya ah ya lah intina mah ka anjeun. Kalau tuh Pak Haji tempat yang ngompol ya. Aya mah. Teh ka mana tuh? Yang kiih Balik lebih teh. teu kuat. Hayu sih gua tong lila tuh lah. Cara gua masuk. Aduh.